Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing mitra sadaya. Tepang deui sareng simkuring pun Nafisa Alfat dina program Warta Sunda TV. Aya sababaraha warta anu lebet kana redaksi Sunda TV. Baris didugikeun salami 5 menit kapayun. Pamirsa nyanggakeun iber salengkepna. Pamirsa, kacilakaan di gerbang tol Ciawi 2 lumangsung dinten Salasa sonten sakitar 23 langkung 30 menit waktos Indonesia Kulon. Kacilakaan anu nelasan 8 jelema disangka kusabab rem truk raksak. Kecelakaan maut lumangsung di gerbang tol Ciawi Kota Bogor, Jawa Barat Salasa peuting. Mimitina kecelakaan lumangsung nalika truk nu muataran cai galon keur nyupiran ti arah Ciawi nuju Jakarta. Nalika asup ka gerbang tol Ciawi 2, diduga truk eta ngalaman rem blong. Truk anu leungit kontrol langsung nabrak sababaraha mobil anu eureun mayar tol. Dampak ganas ngabalukarkeun 3 kendaraan kaduruk tur 3 kendaraan sajenduk saksarius. Ieu ngarengsekeun nyawa 8 urang bari 11 liana anu tatu. Petugas tol anu aya di lokasi langsung ngaevakuasi korban ka RSUD Ciawi pikeun meunangkeun perawatan medis. Salian ti fatalitas kacalikaan ieu oge ngabalukarkeun karuksakan kana infrastruktur gerbang tol. 2 tina 6 stan tol ruksak alatan dampak berat tina kendaraan kalibet dina kajadian ieu. Tim Liputan iNews ngalaporkeun. Tina 8 korban anu maot dina kacilakaan fatal ti gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat dinten Salasa sonten, polisi parantos sukses ngaidentifikasi 6 mayit. Sedengkeun 2 mayit sanes anu kaduruk 100% masih aya dina proses identifikasi. Tim di Polda Jabar pada hari ini tanggal 5 Februari 2025 di RSUD Ciawi Bogor telah menerima 8 kantong jenazah dari TKP yang berisi 7 korban laki-laki dan 1 korban jenazah wanita. Dari korban tersebut bersama tim kami lakukan identifikasi, telah teridentifikasi jenazah sebanyak 6 korban. Tim DBI mendapatkan 6 kantong, teridentifikasi 6, kemudian masih ada 2 jenazah yang belum teridentifikasi karena kondisinya 2 korban tersebut adalah luka bakar 100%. Dan saat ini tim DBI sudah mengambil sampel DNA dari jenazah tersebut dan keluarga korban, dan kita akan teruskan ke lab Dokes Polri yang ada di Jakarta untuk proses identifikasi. Jadi identifikasi menggunakan DNA agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pamirsa, rupina mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna. Wawakilan Ais Pangampi Sunda TV, simkuring pun Nafisa Alfat, seja amit mungkur, amit mundur, nedahapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.